Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina acara tadi mapag panganten di sarangan sarang ambu mirah sarang ambu bob. Pokoknya abdi tadi ninggal gitu bangun. Mohon. Tapi kamariana pernikahan neng Milanya Sarang Cep Alpi. Anu abdi sampaikan kata tadi ge hoyong joget sarang ambu tapi Mau kan joget pada ambu. kalarasan abi teh Mohon. lamun joget sarang bari moto bari nyeting teh sok kadang Oh ya, deg ya Gitu ha. kumaha cenah ibarat Andrena jadi tripod kita. Ya. mohon pokoknya mah ti abdi kangge ambu mirah sareng abah mohon profesina cing langkung Amin ya sukses Allah. Ya rabbal alamin. oge panginten kangge reng-rengan narakta cing langkung majeng Amin. pokoknya sukses kangge sadayana abdi panginten bisi dulur panginten diajar vlog-vlogan Bu. Ngeplog mudah-mudahan kangge para subscriber oge sing dipasihan kesehatan Amin. oge digampilkan milik sinarang rezekina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Sakedapan ku abah bade di rajahan heula. Cek. Pun sampun kanu maha agung nu kagungan kun fayakun. Dina ngadeg syakur karasan lakum lara kawasana. Di langit pating karetin, di bumi pating kulisiku melar di alam lahir. Usih malik asih Gusti beri ngucapkeun ayatna alhamdulillah. Alhamdulillah. Usih malik asih Gusti bari ngucapkeun ayatna alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa raja doa raja Allah. Dina hati anu masket dina rasa nuru masa dina iman dina Islam nu agung Allahu Akbar
tengah hari segar manisnya bupati aku gendut kalau raka rasanya aku bebas dari suci di mana ridho galing Abah, 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 Gebar orang kebun anjung gebar payung keagungan doakan pengantin sompong di api ku ibu Rama ibu Tentu ku Rahayu Raden Bapa pangkal derajat penggulu hidup ori di api ku gusti nu maha suci dere payungan payung kangkung tetes mate masket gagap naninggang rasa bangca papadana raja pamapak purbagean Wilujeng enjing sadayana. Selamat pagi, good morning. Keheula teh. Alhamdulillah Abah tiasa nepangan di dia di lemur Abah sorangan. Cik ieu tangan Abah teh ieu teh sorangan sabenerna mah ieu teh. Jeung balad mana si Samu? Oh, aduh kemana si Samu? Aduh ya Allah. Samu. Apa aja kan? Siat alah, siapa majikan aing tuanana ka dieu alah. Aduh, Samu. Oh, aduh. Samu, aduh, siapa sabar. Wasalulu. Astagfirullah, ya pamajikan aing dua anak ka dieu sia teh. Sia teh sabah ka bina-bina teuing sia teh. Ya siapa sia teh miluan aing oge. La ilaha illallah sik. Urang pok ame-ame sia teh sugan we disawer. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Kepiara me pagi-pagi minum susu. Wow. Lele wow.
sing atuh sabah wingeun sok jeung nongora lala kubu-kubu ngomong biar kaget welo jojo lele wow ngeunaheun jeung nongora mah euy goyanganna beda cik jeung nu kolot lah nyet jeung kolot sok atuh jeung apa oh abe lala kubu-kubu keprok biar bagi-bagi welo jojo wow lele weh aduh geus atuh ayeuna ngomong teh sisirikeun urang joget ayeuna papakaulan ka ieu panganten heuh sok atuh abah sugane aya atunya heuh sok atuh sok waduh yang goyanganna geunaheun kieu geura euy aduh sok atuh abah sok uing miluan oh sok alah Kasus hitam rumah buat saya salah di imat mahi pemahan serangan takut papa salole lihat ketegang asa basilah gogoda wow wow tapi arah bawa selain kita wow hatur nuhun hatur nuhun Gusti lagu nuhun hatur hai kau kamu Angelita mah sok kasus hitam sok atuh waduh pandi asik wow ahoy wow gogoda godoja mon orang rumah sakapeung sakeudeung rek tadi seragi tapi masuk kagoda dapu gogoda ayo siapa kudu minum obat kuat kemah jang panganten dulu ayo panganten mah geus bebas sakedeung deui pan diakadan ke penting mah diakodan panganten sok atuh abah sok atuh ayeuna abah heuh nya pakaulan sok atuh ini nih makieu sok atuh karunya urang pakaulan ayeuna mah abah ambu lengser
aturan dulu jeung sungguh. Ature buru-buru laksanakan dulu jeung sungguh. Kasadayana rombongan pangkat kabar. Wilujeng sumpi, wilujeng sumpi, hataran wilujeng sumpi, wilujeng sumpi, bagia datang, panganten sumanggalingki, wilujeng tepan, wilujeng sumpi. Wilujeng sumpi, hataran wilujeng sumpi, wilujeng sumpi. Anak cimat awaki, dolami de anti ati. Kelengkeng manglika dede siloka talining asih kiwari mangkak narasa nyembut nalelebutan kiwari jodoh Calpingkang dilawat pamor. Awor antara dua pasangan nu anti jeung nu dianti. Prak alungkeun mangle kadeudeuh kembang kaheman. Nu dianti-anti teh kamari. Diantos-antos di bareto. Kiwari parantos ngajadi wilujeng sumping wilujeng linggih kangge sadayana haturan bagia wilujeng sumping kasadayana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah